menit simkuring bade maturan pamirsa kalawan wartos-wartos anu penting. Lato-lato mangrupakeun kaulinan barudak zaman baheula nu tena deui di zaman kiwari. Salah sahijina di Pangandaran, rek lalaki, rek awewe, barudak nepi ka jalma nu geus dewasa oge mainkeun lato-lato. Lato-lato asalna ti Amerika Serikat. Di nagara asalna, kaulinan ieu sok disebut clackers, clickers, knockers, kersmingers, atawa clankers. Lato-lato dicokot tina bahasa Bugis Makassar nu asalna tina kajoa-kajoa atawa nenek-nenek nu hartina awewe nu geus kolot, sedengkeun nu manggihan lato-lato nyaeta arcakeun arok. Lato-lato nyaeta kaulinan barudak zaman baheula nu mangrupa dua bola plastik leutik nu rada berat nu ditalian ku tambang leutik. Lato-lato oge loba panyebutanana kumantung daerah masing-masing. Contohna daerah Sunda mah sok nyebutna nok-nok, sedangkan daerah Jawa mah sok nyebutna tok-tok. Cara ngamainkeun lato-lato nyaeta ku cara nyapitkeun tali tambang leutik kana ramo nu curug jeung nu tengah, terus rada dioyag-oyag lalaunan, terus we kaluhur ka handap. Saking tenarna lato-lato nepi ka diayakeun perlombaan nana, rek budak atawa jalma dewasa oge pada mariluan. Kaulinan lato-lato oge geus miboga dampak anu kacida gedena dina dunya kaulinan budak. Aya dampak positif jeung negatif anu dibikeun ku kaulinan ieu. Dampak positif lato-lato kahiji bisa ngalihkeun jeung ngurangan dampak kacanduan gadget anu ayeuna keur dialaman ku loba barudak. Kadua, kaulinan ieu bisa mantuan ngarangsang kaparigelan motorik budak leutik anu masih kudu dimekarkeun dina umurna. Salain ti eta oge mantuan ngaronjatkeun fungsi koordinasi, kamampuan kognitif barudak jeung keahlian motorik halus dina leungeun nalika barudak nyobaan main, nepi ka ngaluarkeun sora etek-etek. Di sisi sejen, kaulinan ieu oge bisa miboga dampak negatif ka barudak lamun barudak jeung kolotna teu bisa ngatur waktu mainna. Dampak negatifna nyaeta lamun dimainkeun dina umur anu salah atawa sanajan dina umur anu pas tapi dipigawe sacara kaleulewihan bisa nyebabkeun leungeun bareuh, benjolan dina sirah lamun nabrak sirah, nepi ka mindeng micu tawuran antar pamain saenggeusna. Salain ti eta oge geus aya kajadian di Sukanagara, Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah budak SD buta sabab main lato-lato.